Panggilan dari putra di Cikarang Tujuh Mancau. Pokoknya paguyuban sukses. Kokoro hayang pelung pagar kanu kerepundung suka tepi kajukjukan yena kuring rasa kaduh hiliwirana angin berang nebakana tua-tua reka oleh pegat kapakan duh nuka pilarai asep bodas mata kuat di langit katebak angin ngagelikna suara heula estuna pilan kamalan kunaon atuh kunaon ieu jadina abang hirup geus diatur harakat ka burung kukada kunaon atuh kunaon mangujak karma kunaon ieu jadina abang hirup geus diatur harakat ka burung kukada masih rupina ngintunan oge kaseniman calung nu aya di wilayah Sumedang antawis Majalengka mugia dina wangi ieu pagelaran di paguyuban mugia janten panglipur kana kalbu pangpabarakan amanah khususna. Kokoro hayang pelung pagar kanu kerepundung suka tepi kajukjukan yena anjeun rasa kaduh hiliwirana angin berang nebakana tua-tua reka oleh pegat kapakan duh mata karupan asep bodas mata kuat di langit katebak angin ngagelikna suara heula estuna pilan kamalan kunaon atuh kunaon ieu jadina apa we hirup geus diatur harakat ka kunaon atuh kunaon kang ipo kunaon ieu jadina
Aboy hirup geus diatur Harekat ka kurung kadar Kongkorong hayam pelung deui Panggarok kanu karpundung Sugana tepi kajug-jugan Yen anjeun rasa kaduh Hilibirana angin berat Nebakana tutureka Ngolea pegat kapakan Duh nu kapilarai Asep bodas mata kuas Di langit katebak angin Sugana tepi kajug-jugan Harakat ka kurung kadar Kunaon atuh kunaon Bang Ujang deui Kunaon kieu jadina Aboy hirup geus diatur ku pangeran sadaya barayat Harakat ka kurung kadar Aduh, Aiden, Kula laguna naon nu teh? eta teh mangrupikeun lagu Hayam Pelung. Hayam Pelung. Mohon. Kalaresan ieu lagu teh tahun sabaraha nya? Karyana Kang Adang Beno eta teh. Naon? Aduh hilaf papunten dulu. Batak kudu hati-hati. Poho. Tapi da ieu mah urang ulah nyebut karyana ciptaan gitu. tah eta. Tah ieu teh salah sawios ciptaan Kang Adang Beno. gitu, panyambung. Kalaresan anu dipopulerkeun ku Kang Nangdawala gitu kan. Alhamdulillahnya masih Ayeuna mancek duit ayeuna ku karyana. abdi dikoreh deui gitu kan. Naon Aduh. Kela naon dong mantap teh. Ayeuna teh naon mumun saya halabah hayam pelung. Mohon. Karya Kang Adang Bendo. Mohon. Saha? ciptaan teu sopan Ciptaan. ge. Oh, Ciptaan. Kade bisa dipecat. Lain teh karaos urang waktos. Laras. Waktos teh karaos di jam 8 ayeuna parantos jam 10 kira. Oh, laras. Tapi aya keneh. Mun, tapi aya keneh salagu deui. Aya keneh. Oh, Aya gitu. keneh salagu. Ieu teh aya kintunan. Mohon. Bisa tah. Aya WA di Om Leo. Om Leo di mana dah? Leo. Hah? Om Leo di Cipanten. Oh, mohon Om Leo di Cipanten. Cipanten. Mohon. Pak Odang Riben. Odang. Oh, haturan atunya ka Padang Reben Nuju sareng ka Paleo. manco di Oh, itu. daerah eta lajeng Kang Ekon oge. Kang Ekon. Nah, atuh kana kitu lain ka dieu. Yeuh, aya deui yeuh. Kulaan? Aya WA ti Haji non Jatinangor teh. Saha tah? Haji Okai. Haji Okai Jatinangor mah. Okai. Kumaha cenah tah kumaha cenah? Okai. Mohon. Maujang cenah hoyong ngintunan ka Pak Camat. Oh. Pak Sekcam. Sekcam. Sekcam Jatinangor. Oh, haturan atuh ka Sareng deui Pasekcamnya. teh hilap ka grup Calung Jatinangor. Hayu. Ulang Ayo. nungkulungkeun deui Calung. Ayo. Siapa takut? Ya kintun ka anu sok babarangan jeung urang geuning di DPRD saha cing? Saha cing? Pak Atang. Pak Atang, Atang Warsita. Wakil ketua DPRD. Oh. Pak Atang Bapak Setiawan. Atang, Atang di Dharma Setiawan. Raja. Di Dharma Raja, Mohon. terus Haturan. ketuana Pak Sidik. Sidik Japar Japar. Sidik. Heeh. Babaturan gitu. main Pak babal Sidik aja, Japar, mohon ya. Tapi Pak Ujang ieu teh urang teh nya lamun ngintunan mah di hiji-hiji mah moal kabagian waktuna. Nya, ieu mah urang kumkeun we nya hukum, lain hukum. Kum. Lajeng deui mah Kulaan. pergi ka Uningan. Kumaha. Ka grup-grup calung anu Leres. hoyong tampil di SMTV. Kumaha carana? Kantun ngalangkungan ka SMTV we dongkap. Alah. Nya. Di mana cenah SMTV teh alamatna? SMTV eta di
Oh, tonggoheun. Joglo. Joglo. Tah. Joglo. Jadi merenannya khususnya bewara ka para seniman calung nu aya di mana wae. Iya. Anu ka uga ku ieu frekuensi SMTP. Tah gitu. Anu bade tampil ngarasakeun di dieu kantun dongkap wae ka SMTP. Atanapi ka Ya tiasa we ka sim kuring ka Kang tiasa wae ka Jamor sim nya. kuring. Mohon. Sim kuring teh saha? Lah ieu sim kuring mah ieu. Iya sim kuring mah. Cek di dinya sim kuring eta. Eta sim cek abdi kurang. mah sim kuring. Tah, ieu sim kuring. Siap. Sok anu Yo, yo. lagu anu pamungkas nyageun di sim kuring Kang Ujang Amor. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pengkolan anu bras ke jalan gede nu mawa seredet hate tuh cirina tangkal anu ngarandaka nu lindung tempat kumeda tuh lemburna kahalang asa wajeng pasir nu mawa seredet walungan nu bersih heran caina sawening rasa cintana didinya gelarna cinta munggaran didinya mekarna kembangan endah paninengan tekasilih beda pisah mapal teilang-ilang tembongan setiap waktu durian panjang kakangan mantep berete lemah kakasih pangancikan pambalikan belas hati kuning bersih tuh pengkolan nu brasna ka jalan gede nu mawa guliga hate tuh cirina tangkal anu ngarandaka lindung tempat kumeda tuh lemburna kahalang asa wajeng pasir nu mawa seredet walungan bersih herang caina sawening rasa cinta